teu aya kajaba lamun eta jalma hayang bagja di dunia jeung di akhiratna, maka eta jalma kedah nyieun atau napi kedah nyeueurkeun ngadoa. Nya, aya urang ngadoa di mana? Di tajuk. Urang mah ngadoa ka Gusti Allah teh di mana-mana butuh keur aya pakewu. Ok cobanya. Nempo padaringan kosong. Kakarek sadar. Ya, nempo kartu undangan numpuk. Kira-kira kakara sadar ente? Sasadar ku karipu. Ngakara didinya orang minta ka Gusti Allah. Tegasna kieu. Urang sing loba minta ka Gusti Allah. Sangkan naon? Menta sangkan hirup teh bagja. Naon sabab urang kedah menta ka Gusti Allah? Nya, ari kabagjaan teh datangna ti Gusti Allah. Nya, dongkapna ti Gusti Allah. Maka ku sabab ari kabagjaan tadi dongkapna ti Gusti Allah, urang sing seueur ngadoa. Aing ngadoa teh hartina naon, Bu? Pak? Barang penta. Di mana-mana disebutkeun barang penta berarti urang teh butuh, berarti urang teh pakir. Di mana-mana Allah ningali ka urang jalma bakir, jalma pakir, butuh ku anjeuna, maka Allah bakal mikanya nya. Maka Allah bakal ngaganjar ka urang ku pamenta urang tuh. Nya, ngaganjar teh kumaha? Salian ti Gusti Allah bakal mere kana naon rupa anu dipenta ku urang bakal dipasihan pahala ku Gusti Allah ku mentana, Bu. Cik kira-kira lamun urang menta ka manusia dibere moal. Di pahala moal. Aya aning mere tapi di pahala. Jik tah kan itu indit disundruk-sundruk teh. Tuh manusia begitu. Nya Gusti Allah manteu. Nya di mana-mana orang getol mentana ka Gusti Allah, Allah bakal ningali orang teh jalma pakir, maka ku Gusti Allah bakal dicumponan kahayangnya paingan orang teh sangsara wae lantaran kumaha mentana ka Gusti Allah teh ngan keur di saat ripuh jeung ripuh. Nya mending lamun keripu ingat mah itu Imam Bororaah keripu teu inget komo deui keur senang naon sabab urang kudu menta ka Gusti Allah. Tadi ayatna parantos diaos ku abdi urang buka urang guarnya, Bu. Wa qala rabbukum. Tadi saur ayat teh nya wakola sareng parantos ngadawu saha nu ngadawu teh robukum pangeran anjeun sadaya. Tuh pangeran urang, pangeran jalma mukmin. Heuh saha we lah kabeh wae. Sakur-sakur jalma nu kumelendang di alam dunia ieu pangeranna teh Gusti Allah hanas manehna ngaku deui aya pangeran heuh nya bae kop bae jangeunana ngan jelas di dina Al-Qur'an ngahitob ka sakabeh makhluk ka sakabeh manusia rek nu ngaku Allah pangeranna komo nu hanteu ge nya sok itu aya wani mangadonga ka Gusti Allah nya ud'uni da ulah teh kitu geura menta anjeun kabeh ka kami dititah menta urang ka Gusti Allah astajib lakum. Da ulah teh kitu. Pasti kami ngaijabah ka aranjeun kabeh. Maksudna pasti kami nyumponan kana pamenta anjeun. Dicumpo ya jual mangambek ka abdi mangotong maaning uduni astajib lakum tapi uing becan diijabah wae. Nya ngambek mana hayang naon kitu nya segala rupa hayangna teh geuning loba pisan
nya hayang sagala dicumpo hayang naon kudu pok jadi kudu pok sok eta jalma teh Allahu Akbar Gusti nya ngaijabah aya nu di alam dunia aya nu di ahe dah matak ari menta ka Gusti Allah ulah rek menta beunghar matak teh oge mentana bagja itu mun hayang beunghar mah da pugu dewek teh lamun dibere beunghar cantang tu manfaat ya Bu aya jalma nu beunghar manfaat suur nu teu manfaat loba nya kabeungharan teh dipake teu pararugu ari diajak katajuk mah teu beuki aya ari diajak ulin mah cilincing wae bahkan pangheulana batur macan ngariung dewek nama Gusti heula diuk panghareupna ya teuing terserah eta mah ya kitu pementana teh sok penta bag ulah menta beunghar naon margina lamun urang tara barang penta ka Gusti Allah urang bisi disebutkeun jalma sombong doa Allah innal ladina yastakbiruna an ibadati doa Allah gitu saestuna ari jalma-jalma sadaya yastakbiruna anu gumede an ibadati tara menta ka kami berarti kitu maknana keur nitahna ge barang penta nya tara menta ka kami komo deui tara ibadah insyaallah ari ibadah teh nyebutna menta ka Gusti Allah nya eta jalma tara menta ka kami dawuh Allah sayadkhuluna jahannama pasti bakal diasupkeun eta jalma jahannama kana neraka jahanam dahirina bari jeung hina sogirina hakirina cek ieu tafsir eta jalma bakal diasupkeun ka neraka bari jeung leutik hina dina cenah kitu eta dawuh Gusti ka Gusti tak lamun urang hayang jadi jalma bagja geura loba menta kabagjaan ti Gusti Allah